Mak Kak, si emak, ingin ayak si emak nak. Seneng? Yang sama ka si emak. Sama naon ieu teh? Si dedek jering. Gering kunaon? Nyata teh. Iya teh panas awakna. Batur oge budak kering mah dibawa ka dokter ka bidan lain rek dipenjantah mah. Ayeuna mah geus modern. Ayeuna percaya ka dukun. Anjay eta meureun dukun lindung penyakit matuh teh. Minta apa kan cager ke dokter mah kudu duit. Ya, nyeun tah mah ge nya teh make duit sarua make syarat. Betul bawa berobat pugu deui budak mah. Naon rek meuli ciduk meureunnan. Ka dukun mah. Begugeun naon eta teh si emak teh begugeun jampe nyeri beteng-beteng acan. Ninina dukun sapeh. Manehna mah teh begugeun jampe nyeri beteng-beteng acan. Bawa berobat budak mah. Aku deui si emak teh bisa dari nina dukun. Oh, ninina dukun sapeh da manehna bangalap bantu. Teh ngeri tamahan na beki parah. Mending mantau gayu. Heeh. Minta si emak asa-asa ieu ya. Asa-asa naon? Beda perasaan teh ya. Tah gara-gara urang geuingkeun si mana? Mak. Ya cenah kieu tah mah tah. Mak bisa nya nyampena. Tah si Neng budakna cenah eta gering. Ngadat we, dekan molor cenah ti peuting. Ngadat peuting yak-yakan teh nya. Iya. Teleuna kana. Ulunya. Makan lainnya teh. Wah, tata. Kalau mak teh bisa teh. Mak, Naon koplok teu bisa. Minta mah. heeh. Nenggok. Jadi bisanya aku dah Bismillah oke mah ini kabua mah balaku mah nyambut dapur jauh-jauh ngotong-ngotong tai urang kekepehan teu bisa. Bari budak jadi eta ngadat. Bismillah hungkul mah ada mak geus umum ai bismillah mah. Meureunnan mah nya beda. Badur ge jampe nyeri beuteung meureun aya deui beda deui nyeri beuteung jampe meureunnan nyeri huntu aya deui nyeri huntu. Manya bismillah hungkulnya. Jampe nyeri beuteung. Euleuh mah kuduna bismillah heula di jampe. Bismillah hungkulnya rek alus. Kopi. Lang merek mah teh. Jauh-jauh mantap. Apa sengke di jampena doa daang dan yang Allah barik lana.